Ustaz sasana mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kupundrong jeung izin Allah urang sadaya biasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatet ku Allah Rabbul Alamin dan haflah nu barokah. Kuwiri jeung takdir Allah urang gempangan di tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat yang pitulung mantena. Yeuh urang sadar yen urang teh lain sasaha lamun teu Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, tori-toriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, dewa santri, kuring lebih hormat, guruanan, bibir singkuri, alis pangampi, kubu lemur, bos runtah, kades, kadus, RW, RP, BPD, OB, Sur, LPMD, pemuda, karang taruna, anu sami kuring lebih hormat, ibu mewa bapak sadaya, nulenggah linggih dina ieu bata-bata, kalayan abogaan pamaksudan. Cek urang Sunda, manusia nu alus teh manusia nu puguh kana tujuan. Kunaon dagang, hayang untung, kunaon tani, hayang hasil, kunaon ka doktor, hayang sehat. Tah ibu pangausan hayang naon? Bisi hayang bagi jeung urang. Jadi kudu puguh karena tujuan, kunaon dagang hayang untung, kunaon tani hayang hasil, tak ari pangaosan cek ibu hayang ilmu. Pertanyaanana lamun Allah mikeun ilmu ka awak ibu siap teu eta awak. Kaloba jelema sakola luhur hayang boga ilmu tapi mah geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, ilmu mana nu ditah jelema sombong. Apaan ilmu mah kudu buku karena tugas ilmu teh al ilmu nur, al ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang boga ilmu tah nu coplok teh cahayana. Mata loba jelema boga ilmu tapi hirupna paroek wae. Kakabeh di apa ilmu tahajud ngan ditoong teh kijeub di mah kijeub di hees. Kabeh ge nyarah mau ilmu infak jeung sedekah tapi dibeta udunan ke aduh tusan mah jamotot bau. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu atur jeung tetangga tong pasea wa tasimu bihamdillahi jami'a wala tafarraqu. Tah eta teh dalil nyarek pasea tapi nahan nu gabeut dalil parasea. Ibu ge apa masalah kudu hormat jadi leuting mah jadi. Berarti nu leungit lain ilmuna tah nu eueuh teh cahaya dina eta ilmu. Maka nu ngaran ilmu teh gawe. Jadi cahaya ilmu teh di mana letakna na gawe. Lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong omonganana tong magawena loba jelema nu alus omong tanpa gawe bohong. Kata artinya maka hakikat hirup saha tu jalma nu bakal menang cahaya ilmu. Jawabanna ngan hiji qalbun salimun iwati jelema nu hate bersih. Lamun jelema alus hatena boga harta maka bakal nulung kanu butuh nalang kanu susah, ngajait anu teu mere onsor kanu poe, kahulakeun anu labuh, yatim kabantu, miskin kabela. Bongan harta cicing di jelema nu alus hate, ngan sabalikna lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki boga harta beuki adigung hirupna. Boga kongkorong 5 gram ge kuat jiga make 5 kilo dongkong. Alahan mah tetangga teh sidik teh boga geulang, sidik teh boga kongkorong, da we omong-omong asaharidan ieu teh. Padahal mah mungkin kongkorong jelema beun harus sombong nu kitu patut sagoreng hate teh. Mun kitu deui ilmu. Lamun ilmu cicing di jelema nu alus hatena bakal tawado hirupna, boro-boro mah kolot budak leutik dihargaan. Tah artina tawado teh batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih keren batan urang sehingga ilmuna bakal ngajieun batur lain diri nu hayang diajieun batur. Akan kadang-kadang mah jalma mah boga ilmu teh kadang kieu ajeuna tuh kitu. Batur moal ngajieun urang mun urang teu ngajieun batur, batur moal hormat urang mun urang teu ngahormat batur, batur moal ngahargaan urang mun urang teu ngahargaan batur. Mata jelema nu alus jelema nu bisa silih hargaan jeung batur.
maka kehidupan teh nu kudu kunci utama nu kudu kurang dibersihan lain banget ate banget begitu kene kulit hidup hayang glowing boy skincare kan kudu sadar banget bodas bodoh kerenge nah dadunya mau bali rusak mata kurang teh saalus-alus kedolet ibu anger bagi kolot bagi rajin Panggil teh ibu teh disebut lagi bentang kurang lieu bahwa apa pakaian nu bentang teu ketit-ketit aja. Jadi dunya mah geuna rusak. Tapi hiji nu rusak di hiji jelema naon hate. Mata nu kudu kurang dialusan teh hate lain baju jeung saragam. Da keur naon jeung saragam baju saragam lamun hate teh saragam. Tiung saragam, baju saragam, alih hati itu saragam, nah dan tiung mau bisa dibeli, baju bisa dibeli, tak nyaragam ke si hati, orang dah hese. Poin ayat nanti sahadat sarwa, Islam sarwa, kiblat sarwa, nakur ger. Soalnya pikir Islam sarwa, sahadat sarwa, nakna sarwa, kabahna sarwa, kiblatna sarwa, nakur ger. Berarti ayat hati itu sarwa. Islam begitu lain, rudak. Maka hati-hati rumah nusa, hati nak lamun jama geus alus hati nak budak leutik dihargaan, boro-boro kawan budak leutik dihargaan. Kalau mana urang kudu hargaan budak leutik ngaji tara, nyaho hadis henteu, kabaki boro-boro, pangaosan bujeng-bujeng, salat ge cadu, ngaran budak, tapi pasea budak beli saja 5 menit pakaleng-kaleng, padahal budak teu kacau tapi naha, lamun pasea saja 5 menit pakaleng-kaleng, coba ieu. Bagus kolot kieu. Apa Quran, apa hadis, kabahjeun leuket pengajian osok, boro-boro pas saya jeung tatangga jeung bahaya jeung dulur, salaki kalau mun baeud dan teh dia bawa wes cadur mah. Jadi Quran nu mana nu keur dibarukan? Aduh. Da manusia mah kumaha geus hati. Lamun jelema alus hatena, tah bakal cicing dina alam kosong. Ari alam kosong teh alam teu boga naon-naon. Boga naon aya urang. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, cerdas dicerdaskeun, jadi dijadikeun. Geuning urang mah teu boga akueun kabehan ti pangeran urang, matak bejakeun ka jelema pinter anu kuminter, jelema pinter ngadon sombong, ka mana Allahna saha nu mere kapinter anu saja. Allah. Nah gerhana capetan nyarita cabut capetan, da bawa becus naon-naon. Maka manusia tinggal narima bersyukur ngaran tanpa awak nonton betekok badan tarima lamun dipoto teh kudu kieu lain kieu jika kunaon ibu dipoto nya ngeyeng ngarang langsing eta teh penipu aya dina foto langsing aya loba pemangin jiga deui nu temuan ku hancip tarima bulu panon geus alus bulu panon teh pondok pangeuna pondok kok kucing-kucing teh hampa Pati teu narima meuli 300.000 sabung ulun-ulun kaluhur datang pemurah teu bajing ulun kinceur balik ti dieu bawa motor berbung angin panas nilep bulu panas duana teu musuh ka solokan kamara jerit ya Allah bae Allah nuntut bulu panas bangsa ngarepot diri sabab manusia mah tugas lagi narima kana kodar pangeran disebut we la ilaha illallah wa aya keputusan terbaik iwal keputusan well, mata kia nu hadir, kabeh oge palsu. Ieu teh hadir teh palsu. Tak kuring teh hayang panggih jeung jelema nu asli. Da ieu mah palsu atuh. Datang pengajian, make bedak, make blush-on, make sesengitan, jero-jero urang kabita teu. Kunaon kuring teh kabita, kuring sadar ieu mah palsu. Da aslina ibu moal kieu, lain kieu tuh nu imah daster kareke. Kameja ngelek-lek soe tujuh depan kuasa lagi buat dia bau kelek eta ahli otaknya kabina sendiri acan kurang dirinya di garis sabab dia mah alam kapalsu nuntun mah asli palsu dengan aku kumaha cicing dina kabeungaran lamun hirup kabanding-banding jeung nu leuwih boga imah hiji hayang dua pak sertifikat imah dikabangkeun mobil hiji ayam 2 depet sampai nakabakeun hari penjama gaya imah 2 mobil 2 tolong kesisiran ngebul tiap bulan setoran bernyawaan kapal surat nah gerhana asli palsu
Palwah mana kuring palsuna ceramah jika nya angka yatimnya angka miskin urung butuh dalam susah pangikut karek lalajeun ceramah kuring teu lalajo bageurna kuring. Berarti palsu. Kumaha teu lamun ibu hayang apa kuring asli panitia naik ka luhur. Tuluy pok ngomong sae ceramah teu kudu kitu nya angka fakir nya angka miskin urung butuh dalam susah. Tuluy da salira mah leuwih bereun punten ampuh teu moal dibikeun. Sebenarnya hama kita mau dibikin pancek salira kudunya apa pakai miskin kurang bagikan apa pakai miskin kumaha kuring lain tadi telepon aku hanas datang maka palsu hirup terurat dan kerelaan kapal surat pesek awak kurang sebenarnya saha saja nanti lalu ibu hayang panggil yang jalan asli jawabanana dina hama anak hirupna geus bareng jeung Allah nah hari ieu pangaosan jeung Allah gitu catang tuh isuk aya kendeuy pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustaz setempat mungkin teu jamaah bobana juga ayeuna tah geus kajawab berarti ge pangajian lain jeung alo jeung naon panasaran hayang tepung jeung jelema nu na TikTok tanya kuring eta kitu bongok maneh ceramah jeung alo duka teuing uleung deui tahun hareup tong dibayar sabaraha berak acan datang mah ya awak nama pengajian ate mah surut ieu dia mulai bergiliran ceramah berpindah orang kamening baralik maka kurang kerelaan kapal nu kana hirup manusia nu asli nu mana tah lamun hirup bareng jeung Allah sifatna diron sifat Allah kahayang Allah kaputusanna ge bakal kaputusan Gusti Allah moal aya manusia kecewa ku kaputusan Allah baheula ibu bogohan jeung kasep bari beunghar eta maka hayang ibu panalu mama uning kana hate ibu maka songare nu petot tarima nah kana jeung nu petot daripada jeung nu kasep bari beunghar nah jeung nu kasep bari beunghar ibu bakal galang ti mulu kaku beka loba dipariksa nu katiluna cepat balik dicarekan awet rajin coba jeung nu petot geus balikeun teu kajeung. Jadi aya hikmah di balik eta saat hakikat keputusan terbaik adalah keputusan Gusti Allah. Neng bobogohan ai kawin jeung batur tong jebleh tari manggeun we bisa jadi Allah deuk mere nu leuwih alus di batan eta kabogoh neng nu kabur kurum we penting ieu dana gerhana datang. Jadi Allah deuk mere nu leuwih alus tong mempertahankeun jelema lieur. Bener? Keputusan Allah kahayang Gusti rumah tangga kunaon jadi randa orang-orang budak jadi korban rumah tangga wes raja tong munding Allah salahkeun alam sorangan nah ibu goreng ada cacak-cacak lamun ibu patuh ka salaki hormat ka salaki domeh dan teh harus budi hade basa da moal bakat dipijeun ku salaki ieu lamun pasea ka salaki langsung dasar bebeakan dalam satu kalau padu eta ka salaki kumaha salaki lawan bari nyebut bagong berarti sebeuting aing hee jeung bikangna kumaha anak mama bagong bapak bagong ari abdi ya anak tengku jeung rada talak budak korban nah alam dituding lain alam dituding evaluasi diri urang nu gareng ada tak kumaha teu carana lamun hirup jeung Allah rumah tangga jeung Allah ibu apa kasalaki ala bizikrillahi tatmainul qulub hate bakal jogjon lamun hate main jeung mangerah amak kasalaki tinggal wirida tagokeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek salajid yasin pan salaki teh nah geus bari maca ayat kursi dari sabana jadi golongan asup kudu duit 2 juta tangkeun ku ibu sedekah lagi duit meunang rumah tangga teu lapur mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana jelema salat sekalipun cantang ku bareng jeung Allah tinggal aja we bubar salat lamun jelema beres salat jeung Allah tawadu bakal katempo ngajian batur ngahargaan batur tara ngahina kana kasalahan batur tara muka ai batur itulah salat jeung Allah kanyataan mah bubar salat mah coblok ngomongkeun batur salat mana nu teu digawe we beri mana apa makna hirup jeung Allah mah opat rupa nu bakal aya na awak syariat, tarekat, hakikat, makrifat syariat alus salatna tarekat alus isi hatena
hakikat alus rasana, makrifat alus wujud praktek kalakuan. Bawa dibedanya sholat ini dari sholat di belakang di dina kerek asain bang sholatnya kopolokot ke batu salat tuh terkudu gitu buktikan ladang sholat urang ku perilaku urang sehingga batur daek nurutan sholat urang lamun katempo akhlak urang ieu mah sholat haben ngomongkeun batur haben sholat haben so ieu haben sholat minum tapi ngadakeun darajat batur ngahina batur ngahianat batur mukakeun aib batur sholat dumana nu keur dibiga sabab lapan sholat hiji sholat lam tilu tak sholat sidkul qauli halus ucapanana lam layyinul qalbi lalulus isi hatena tak tarkumaasi ninggalkeun kamaksiatanana ibu sholat urang tanya ibu ai ngomongkeun batur dosa pokorogot kasalaki dosa tapi kumat dari GSC dosa tuh geus apaleun tinggal dina hadeukeun jadi sholat urang teh geus nyaho kana berhukum tarkum ma'asi ninggalkeun kadarakaan disangkana ku sholat dorakaeureun kalah kana nama lamun teu eureun ti ku perkara sholatna sidkul qauli sing alus ucapanana lainul qalbi sing leuleus isi hatena tarkum ma'asi ninggalkeun bentuk kadorakaanana kakara eta disebut sholat. Alus bacaan sholat tapi nah tatangga jadi hati ku bibir urang berarti karek alus bacaan sholat saat alus ucapan saat alus sholat syariat, tarekat, hakikat, makrifat alus sholatna, alus hatena, alus rasana rasa batur, rasa urang, jadi batur, jadi urang bingung batur, bingung urang maka jangan menusuk sholat, peduli anak kasusah batur beres sholat, kalau mau tetangga nah hati ngembul dapur ternyata tenyangu eueuh beas kencling bawa 2 liter lamun sa RW ngaredin kabeh kanu miskin moal ngap-ngapan satu tuluina ha nubruk harbalalakeun aya bae kitu arah sok sing alus isi hate sing alus rasa sing alus perilaku mata jalema lamun dihina dicaci dimaki diledek difitnah mangsa bawa tuh ngalajuan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong dialah, nu buruk tong ditaekan keur naon urang naekan buah buruk murah ge moal didah naon maknana buah buruk tong capek-capek teuing urang naek dan buah buruk mah tong waktu teh gara-gara sorangan ibu dihina diledek dicaci dimaki ku batur tong dilawan kalipu-lipu gege eureun tuh sifat manusia ibarat daun ragrag kadunya daun ragrag kadunya daun teu bisa munian dunya tapi lamun daun apa kana panon ibu dunya moal katempo daun murah gadunya daun murah gadunya daun moal bisa nutupan dunya ngan lamun daun apa kana panon ibu dunya moal katempo lamun jelema geus kotor hate nembok alusan batur moal resep semakin si eta alus semakin rujit duluna nah aya hate nu katutupan ku daun eta panas sirik rujit cua ngewa lebohong tah sehingga baturnya gedong teh jadi bulu batur meuli motor atuh angen batur meuli sawah muntaber batur meuli motor modal haritayana jadi urang panas ku milik batur geuleuh karena kealusan batur sebenarnya katanya aya hate naon urang ka batur salus-salus na Bapak Kades nyetakeun hiji program pan tina runtah jadi gas tina runtah jadi solar tina runtah jadi itu tina ieu akurin apa ngobrol pan dieu sudah sae Pak Kades program kuat HD cek saha sae teh cek jelema nu alus hate kumaha cek nu goreng hate iya enak terus moal aya balik pemuda karang taruna ngayakeun balon tasakur 16 Agustus dari sudut 17-an kumaha cek nu alus hate saya pemuda kudu kitu pemuda alus banget pemuda cek nu alus hate kumaha cek goreng jadi geus tong ngaladangan jelema nu kotor hate kacero-kero ibu diomongkeun ku batur ibu ngomongkeun batur saruana tong kajebak ku kasalahan batur nu salahna urang ngomongkeunana maka doraka duanana batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibana teu aleuk ceureuh alur teh ngarti teh kasih dira
ya batur untuk ke masjidna kurang renyem bibir yang ngomong genana tersadar ya kurang di kalaman ngeduh ya boleh tuh teh da bapak teh ke masjid itu bisa jadi karek ayeuna pan baru mengeluh deula tapi ayeuna geus daek kuat popoloto ka masjid atuh oi nyeun masjid tamu di usian tangga ke masjid tangga tong kitu pamaneh bayar pagaple jeung aing tong sok ngukur batur ngukur mah awak sorangan bener mata lamun hirup bareng jeung Allah sifat tembongkeun sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Welas Maha Asih tembongkeun sifat welas jeung asih kakara sifat Allah ya ayo dibaca al-asmaul husna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus nu dibaca eta ari kayaan geuleuh hujin suang ngewa kunaon ai mah naon nu dibaca jeung praktek hirup geuleuh jauh-jauh teuing bener ada yang ngomongkan cinta Nabi para praktek hirup kalah kakupur di Nabi mata kelakuan kehidupan manusia ternyata kuncinya adalah hati lamun jalma geus kosong hati amburan dicician ku ustad narima dicician ku Quran nampa dicician ku hadis narima dicician ku ajengan ge narima dicician ku anjing oge narima Alhamdulillah ada orang kudu narima karena bau anjing sang najis nah sumut anjing masih kan bisa dikubah ku 7 kali kalau ngedatangkeun tapi najis na baha manusia mun geus ngajadikeun hate batur leungeun pantau awak padeugeun hate hujan seumur umur cai mana nu bisa nyeuseun kana kajadian batur lagi nu yang mikir salamatul insan min khibdil lisan tong sok repot ku kadorakaan batur tong sok repot ku kasalahan batur nah setiap Allah boga waktu masing-masing setiap manusia ge boga waktu na sewang-sewang nah gerhana ayeuna can dikopiakeun ke geus waktu 1 meter dipake teu kudu ribuh ayeuna sebener ieu mah ribuh pan ribuh oge baheula tara di jilbab teu ribuh tetangga geuning mah dae eta tapi nah ibu geus bisa dijilbab sok ribuh anu henteu kalau lapir teh tara di jilbab teu sadar mana teh kepada matara saban-saban manusia boga waktu sewang-sewang salah jeung benerna kaek jeung kedulna halus jeung gorengna tong nuding batur awak urang sapanjang jadi manusia bener salah pada boga halus goreng pada boga kosong ibu bener kosong salah mun ibu kosong bener kosong salah gerak jadi salah batur da urang sok salah juga batur kosong daek kosong kedul mata gerak jadi kedul batur da urang kosong kedul juga dalam masalah kapangi tidak salah nanti saya tidak salah nak berpaling power dalam masalah kapangi akhirnya dari nah yang terima hadir kalau yang terima juga belum salah lain di dunia saya itu batur ternyata mentarik seri panggilan tak pelaku orang tepat hadir di dia lain jelema teu boga salah boga ngan urang mah apik di bunian ari batur mah yang salah teu apik akhirna babari kapangi ngan aya untung jelema salah kapangi bisa eureun tina salahna nu paling korban jelema salah teu kapangi paling akhirna ieu bata hirup tong legek ku disebut nana grohono alun gareu dan itu nih kita disebut al-mukarram buat mereka puluh al-mukarram yang mulia banyak yang mulia soal subuh kaburangan ukur sesebutan batur jadi disebut ustaz, disebut kiai, disebut ajengan salah gitu nah sama tadi disebut ustaz sieun tak akur jeung gawe anak disebut ustaz di pegawaian peporongos anak disebut ustaz di pegawaian geuleuh cuak ewa ka batur aku gitu apa ustaz pemboga tugas utang untuk warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun tahajud umat penting baru sampean makan tahajud sok ngacung ustaz mana nu ngalaman baru sampean makan tahajud lamun mandi dia aya nu bareng tong kaakuanan tahajud eta mah asam ulah nabi ngawariskeun ilmu bageun ya Rasulullah aya korma dipetik didikeun ya Rasulullah aya lauk disari didikeun nah gerhana cenah ustaz ben tajamna didikeun mah tuh 2 kali sumudona geus kebaralek ieu si hate ayeuna kalau bener pengajian kita hati kok hujan gitu berarti lah begitu kuring lain ustad, lain kiai, lain kajengan kalau ditepot dina bahasa warasatul anbiya berarti kuring ke ibu teh kuring ibu boga barang anu halus dipeta ku kuring dibikeun mah tah sesama jelema petitok sok diomongkeun rag-rag derajat kuring teh lain ustad, lain kiai, lain kajengan saha atuh manusia biasa mata datang kuring ka dieu geus biasa-biasa tahu itu
datang ulang kopro kalau asal dia ada pun Japati biasa tapi iya panitia ngapuri manusia luar biasa mana buktinya inuman buat minum obat kamu diminum kabeh ngeretok betul hiji we dari manusia biasa hiji ieu mah geun bikin ka batur hiji teh we mun diminum cadeul ieu ku sebab nganggapna manusia luar biasa nginum obat tuh atuh ieu beukeun gede teh abad nginum teh tadi iradahan sidane kita dirubah biasa saja bajuna biasa salahna biasa ngomong mau nurunkan ibu kemudian terbuat bahasa Indonesia lalu balik awas jangan main sisi balong nanti juga jebur awas jangan main sisi solokan balik ke rumui akhir nanti kota woi cucu kakek dicari-cari gok video kuring lah sunat lain teh bisa kuring Inggris bisa dalam sekolah ngan sadar berada di Jawa Barat Kabupaten Kabupaten Bandung di bawah Inggris ibu jangan dia in the name of Allah the merciful the compassionate atos teh orang ibu orang ngapain saja jangan jadi itu bisa dibalikan dong maka dirubah biasa maka mengarang hirup atau hayang tong mung jelema nu hayang dina teh dibere bakal kecewa jelema nu mung dina dibere bakal nolak mata hirup tong hayang tong mung tong resep tong ngewa lamun jelema resep ngomong goreng bakal alus lamun jelema ngewa ngomong alus dia bakal goreng mata hirup manusia teh aja tong resep tong ngewa tong hayang tong mung karena gerhana hayang jadi penceramah kumaha lo dijadikan penceramah mangga Gusti teu paduli Gusti buru we tina cacak cicing reungit hiber teu buru we cacak lintu tong sok nyarane kana sagala-gala nyarane ka salaki aya maotna nyarane kana harta aya beakna nyarane kana jabatan aya eureuna nyarane kana kadudukan aya eueuna nyarane kana viral ge aya redupna maka nyarane mah jelema dipaksa ka Allah taala nu langgeng abadi salalawas ibu nyarane ka salaki pan salaki aya maotna terus geus maot ibu stres gitu ini jalan kawin deui kalau stres kita salaki maot teh batur dikuburkeun dicarek lo bae keul apal teh sono kene no teh lu bapak abdi teh keul tanpa bapak aya nikah terakhir udah bakal balik ke sorban gelar sorban kalau gelar sorban aja di tengah-tengah kurang yakin guys mere mantau pengalaman lah dikira itu tuh dia kodoi kemana dia salaki maot gimana? Oh salaki maot jangan deh salaki ayah maotna maot salaki ibu langsung bapak hari abdi teh bade jurusan ngiring ke jero kubur dan teh awewe buraung teh lo lobe teh kayak gitu gelis lo cek Pak Kades teh kayak gitu lo kuring dijejak bujurna jauh dari rumah kebus ka jero kubur ruang usararea moal teu rolesan deui kalian mata ngarang hirup nyarane ka salaki aya maotna nyarane kana jabatan aya cetak nyarane kana viral aya dugna deuk nyarane mah ka Allah taala nu langgeng abadi salawasna bener ulah kajajah hirup urang teh kunaon dijajah hirup urang ku hawa nafsu. Zaman Jepang, zaman Belanda, masjid ditutup pula diasupan, dijaga ku Jepang, dijaga ku Belanda, tapi masjid pinung, topati kadirkan kemerdekaan, nyawa ditanamkan, hayang naon, hayang ke masjid, lebih dijaga ku Belanda, tapi di masjid pinung. Pertanyaan, ayeuna merdeka geus 80 tahun, aya teu ngajaga masjid ku Jepang? Nah kosong. Tuh gening tong tutudingan dijajah ku Jepang ku Belanda ku ayeuna mah urang teh dijajah ku hawa nafsu sorangan. Poe ayeuna urang geus dijajah 360 tahun ku Belanda, bahkan 5 negara nu pernah ngajajah bangsa urang, Portugis, Inggris, Perancis, Belanda, Jepang.
tah nu ngajajah bangsa urang teh Portugis, sok atuh ngeueur hunkul Portugis, Prancis, Belanda, Jepang, panglilana Belanda. Saking kuhebel Belanda cicing di negara urang dia maka Belanda kehargaan nyebut lagi uang walana berarti lamun ibu nyebut uang berarti ibu teh alona tapi tempo cicumi Belanda gede nah ibarat leutik Langit Belanda datang Jepang 3,5 ton mata bahasa Jepang aya di urang melekat kuat mun ibu angarateun harigata gorobae heuy itu bahasa Jepang. Poe ayeuna urang nyaran teh lain nyaran teh ka negara mana, tapi nyaran teh ka negara adidaya Cina. Mata loba di urang teh bahasa Cina. Cai nyasrakan di mana? Tung seng. Jangan kelenci paraban, kunaon Pak? Sintrong. Pareung lampu tengah penting, gerbungkeun sampolong. Ibu kauleman, cing ibu nolong eta capcai. Barudak jajan naon di sekolah cuangki. Ibu buka Ramadan, buka puasa, mual eta cincau. Nah, cing teh lauk teh eta mah teu moga cincau. Teuing Cina di mana eta bahasa? Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. 5 negara ngajajah bangsa. Karena negara batur Eropa datang ke negara urang teh di bawah garis khatulistiwa maka ditalungti ku para ilmuwan ketika suatu wilayah terletak di bawah garis khatulistiwa maka akan terjadi subur makmur kemarifah jendawi tak katanya nyinyiran bangsa Indonesia di Indonesia mah ari tanah subur makmur kemarifah jendawi tapi nah rakyat samsara cenah di Indonesia teh melak tongkat jadi tanaman tapi lahan nyata bener kedua berlawan bangsa batur datang ke negara urang lain sabatas deuk ngajajah deuk ngeruk kekayaan bangsa urang tapi ke detik ayeuna bro tuh Papua tambang emas milik batur tuh Kalimantan Barat tambang timah milik batur tuh perbatasan Garut gas alam perusahaan batur tambang timah milik batur, tambang tembaga milik batur, tambang perak milik batur, nurang dia ngan hiji tarik tambang isu bangsa batur negara tanah anu jero bijil emas Freeport bangsa batur negara tanah anu jero bijil tembaga Kalimantan bangsa batur negara tanah anu jero bijil perak jeung perungu Sulawesi bangsa urang negara tanah anu daerah perungu boleh Ui, dahar, pekok, otak itu tidak politik yang menantang ngabawaan batur, tabui atau barakna, ngalawan ke bangsa orang ke negara Eropa, lalu dengan jiwanya ngalawan. Mana bukti perlawanan bangsa orang tuh perbatasan Tasikil Ciamis ayah namina Kiai Haji Zainal Mustafa pahlawan Tasikil Ciamis ribuan santri ngalayang nyawana patuangan di bedel beheung di keset sungguh dipotong-potong dicacak di walang-walang ngocor darah santri kawalungan maka di harita peristiwa eta terjadi asalna Galuh Pakuan dirobah ngaran jadi Ciamis Ci artina cai Amis artina hanyir kunaon mageuning hanyir darah-darah ribuan nyawa ngalayang dirinya cing Agus ngomong ke sejarah begitu dekat dia nolong dari Sumedang dipimpin ku Pangeran Kornel saha eta Pangeran Kornel bupati ku Anjeun Sumedang ribuan nyawa ngalawan Belanda ngalawan Jepang ragrag darajatna murah nyawa-nyawana ribuan nyawa ngalayang di cadas Pangeran leungit sejarah eta kurumu isiana leungit dirinya dibawa ku Horai Koneng ternyata pelatung di Cirebon si Horai dikumu ku Tiung Koneng Pangeran Kornel lalu Surabaya maka muncul are-are Surabaya sama lawana Bung Tomo anu boga jargon mati syahid hidup mulia Surabaya lawan daya kolot Muhammad Toha pandidi teh baru kayak museum tempatnya bedil tempatnya jalan tempatnya senjata ayah pahlawan di Bandung
anu tenang jeung hudeuh awakna berene aku granat bari geus dicetrek-cetrek asup ka jero museum ngabaledugeun dirina mastakan di mana sampean di mana demi Bandung mung dijajah ku bangsa batur di karido korban diri ayeuna bangsa urang ge dibentar udunan ku karang taruna 50 mah sabrot Bani mariungan dia mah geus senang udunna masyarakat udah begitu aya nu udunan bari datang alus duit datang awak datang aya oge nu teu udunan tapi datang alus duit datang awak datang dukung tanggung jawab nu katilu duit datang awak datang dari cuma cobrot itu kan eta provokator terus gitu lah teh ka urang nyatain golongan nu duit datang dan awak datang kata ciri anu duit datang jeung diri datang jujur di tengah ini seolah-olah pengakuan diri aduh gitu mah gitu jadi teh panutnya pakai psikologi atau kejiwaan contoh kayak nu resep program ada ketengnya mau ngelawan bangsa orang karena darah batu maka terjadilah sinyal kemerdekaan tanggal berapa sinyal tanggal 6 tanggal 8 Agustus 45 tanggal genap kota Hiroshima dibom atom ku tentara sekutu, tanggal 8 kota Nagasaki dibom atom ku tentara sekutu, maka Jepang menyerah tanpa syarat terhadap negara sekutu, maka Indonesia kekosongan kekuasaan. Maka tanggal 15 Agustus Presiden Soekarno diculik ku para pemuda di Cana Karnas Dengklok Kabupaten Bandung nya kumaha ibu. Jadi dengan Dengklok ke Kabupaten Bandung nya dengan Karawang. Di mana ya Kabupaten Bandung ngaran Rengas Dengklok? Kabupaten Karawang. Rek naon para pemuda nyulik Presiden Soekarno dibawa ke Karawang, ditembak meja. Hei Soekarno, anja teh pamimpin wilayah, pamimpin negara, dia aku teu bisa memerdekakan Indonesia, mumpung Jepang keur eueuh sok merdekakeun ti ayeuna. Kumaha Presiden ulah wara, bisi Jepang datang deui rakyat jadi korban. Tadi dia aya dua dualisme, aya dua pemikiran. Antara pemuda jeung kolot mah asap pamikiran, budak ngora mah tara asap pamikiran. Kumaha budak ieu mun hayang kawin? Mawa awewe usaha tara, mawa awewe beas gecan nyaho. Ai maneh sajar di paraban kunaon ya, lah haula we. Rumah kawin tuluy sangsara, bukan si ibu lebok tara haula. Anggar kudu asap pamikiran. Maka terjadilah tanggal 16 Agustus dibawa ke Jakarta, kabungnya Laksamana Maida, disadiakeun hiji kamar, maka Presiden Soekarno nyieun teks proklamasi nu dibacana tanggal 17 Agustus 1845 tepatnya jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, dan Presiden Soekarno di tahun 17 proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oh, umat Islam pantakbir, Allahu Akbar, nyegruk curik nyuh, silih gaduh, silih usaha. Nah, panon geus bocos, buntu geus beak, suku geus dicacat, leungeun geus eueuh jarina, beuteung tapakna bedel, beubeung tapak eser. Allahu Akbar gede makna ketika ceuleuh. Ayeuna 80 tahun Indonesia merdeka, jadi itu takbir, tapi nu gelut Islam jadi Islam, teu malikir teu makitu kabeh. Hayang nyebut takbir Allahu Akbar, panon geus eueuh hiji. Buntu geus beak di daboran, sampean geus leuwih coplok, jari geus arareueuh, maka nyebutkeun Allahu Akbar. Nah, belum berjuang sehingga sedih nyebutkeun Allahu Akbar. Poe ayeuna Bandungan, jadi takbir, tapi takbir dipakai gelut, takbir mana nu keur dibelaan. Nah, orang Kristen puji Tuhan Yesus. Sarua orang Kristen geus nama geus ceuri. Sarua bu soca geus eueuh, buntu geus beak, betul terdapat kabedel, ikut berjuang. Orang Kristen berjuang, maka ketika nyebutkeun Tuhan Yesus teh ceurik sarua senasib seperjuangan. Lalu orang Hindu Om Santi Om, kurmu orang dia abdi Om Santi. Mana mas Santi ngerakeun?
marukan ngatur om santi om teh si om nu ngagor si santi lain eta bro ieu mah si santi yang abdi om santi si santi mah teh kunaon aya Kristen, kunaon aya Hindu, kunaon aya Buddha, kunaon aya Islam. Sabab Indonesia mau mungkin merdeka kurang Hindu, Indonesia mau merdeka kurang Kristen, Indonesia mau merdeka kurang Buddha, tapi Indonesia merdeka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda dalam keyakinan tapi satu dalam tujuan. Terus asup karena alam kemerdekaan. Setelah merdeka lahirlah upacara saha nyiptakeun merah putih Ibu Megawati. Ini beneran Ibu Megawati. Itu Megawati. Fatmawati. Oh, Megawati. Megawati pemimpin partai PDI. Dia mau Fatmawati. Bahkan nolol dia tilu kekuatan pemerintah. TNI polisi ajengan upacara aya ajenganana urang ngadoa aya polisina bagian ngerek bendera aya TNI na bagian ngalaporkeun upacara aya kadesna pembina ieu teh gambaran filosofi merdeka Pak. So Bandungan jeung Bapak polisi komodo sangsaka adalah putih dua poe ka puskesmas hari teuing Lo TNI lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Upacara kades laksanakan. Isu terupacara itu untuk meja kades tuh. Lor Ustad, bagian lawan Ustad Al-Fatihah. Ngadoa jadi tunggu. Tahun Ustaz Torojo, enggak sedang dewek, nyiapkan bendera mah, entong gitu tak tugas batur. Itu kebayang nggak sama Ustaz ngelaporkan upacara ke kades, upacara pada dilanjut. Cuma cepat kades, cuma siap. Ustaz nggak mungkin bagian penuntung, TNI jeung polisi, bagian di jero. Maka ayat 3 kekuatan alam kemerdekaan, itu gambaran kemerdekaan teh. Sehingga TNI dan polisi mah tugas nage ngajaga keamanan negara. Atau bisa aya mau ngamuk gajah mata mata kades bagian pan kades mah pemimpin mau ngamuk gajah mata tah Pak Kades kudu sanggup dah mata lamun ayeuna teu pikir aya mau ngamuk gajah mata urang mah rakyat urang bubar kenean teh kades raglu ge mau urang mah yakin mau menang padahal mau teu sakola panggil dulu sudah mau ngomong ke jalan tak pemimpin bagian anak PPS ya itu nggak mau alam merdeka tujuan merdeka baca undang-undang usah dibacakan TNI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan dan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan perjuangan kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, tujuan merdeka teh bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bersatu 80 tahun Indonesia merdeka, poe ayeuna loba jelema pacekadan, pasalia paham, papaseaan antara urang jeung urang, berarti poe ayeuna lain Jepang nu ngajajah, lain Belanda nu ngajajah. Mun urang paseaan antara urang jeung urang, berarti nafsu sorangan nu ngajajah. Merebutkeun naon atuh guru paseatan merebutkeun naon? Merebutkeun usuli jeung usuli. Merebutkan mulut yang terkunut, merebutkan mulut yang boleh berugurkan itu jangan musuh. Maka naon hidup sih aja ya. Ya subhanarabbiyal azim wa bihamdihi cukup. Subhanarabbiyal azim cukup. Subhanarabbiyal azim abidatan wa bihamdihi. Maka naon dalam hidup sih aja. Alam perbedaan itu wajar. Beda cuaca, mana gerangan beda bisa nih batu. Orang yang sudah apa lain kita.
dia bagi abdi pan ceramah kalau di balai enak yang Ustaz Ubay beda yang kuring Ustaz Ubay udang pada habis nangsa tapi sambut dengan meriah belum aku harum nah dan kalau itu jadi berjuang sih turun dia mau dia assalamualaikum baik ada bajunya dah habis nama sarwa sahadat sarwa jiblat sarwa nabi ge hanya sebatas baju membedakan kenapa ada Islam lain batasan baju. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah moal boga pangadeg, Allah moal wujud bentuk, tapi Allah teu nongong nempong nganilai qulubikum hate-hate araraji. Terus itu dua berdaulat. Nah, artinya berdaulat 80 tahun Indonesia merdeka, kedaulatan di tangan dari rakyat untuk rakyat dan oleh sok ibu simpulkan dari rakyat untuk rakyat oleh pertanyaan geus kacang dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat rata-rata rakyat di Allah unggul dede ini sebelum NU yang jadi agar rakyat mau ke BPJS kalau rumah sakit belum ditolak jadi kepokok kemarin nama Batu saat di Singapura tunjukkan kedaulatan ada di tangan rakyat atau belum dan mau jadi pejabat tanpa rakyat jadi pejabat tanpa rakyat yang memimpin belum agar kedaulatan ada di tangan rakyat orang rakyat tanggung jadi pejabat maka kalau rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat mau jadi pejabat tak harus sama saya dan iya lah atau kalau baik iya kan kawan ibaratnya 50.000 dulu beas 5 kilo coblos nah lagi anak apa-apa nih kita diurang terus kata Allah aduh kurang kumaha rakyat bager rakyat di Indonesia kita bayar pajak bayar kokor juga di tabungan berengar boga mobil kita pindah ke pertama kali ngoplos kemudian ya cari tanah kedaulatan ada di tangan rakyat mana buktinya mana rakyat itu jadi alat hanya sebatas di Allah unggul ya benar jadi yang ada bener tidak kalau ada kesetujuan apalagi ya sokan gitu tidak tenang tapi rakyat tapi tidak benar rakyat ngomong sia rakyat tegas ngomong bapak janji tapi ayat bukti mau bawa harusnya yang penting ayat bukti rakyat kesnyaho kedaulatan ada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat rakyat kayak dongar seseorang ada rakyat rakyat kayak dongar sesuai rakyat rakyat kaya di bawah mobil harga masih lagi bayar kali masih lain jadi rakyat dewek jadi pejabat dari menteri satu juga kalau ngomong atuh warga juga jempol ibu ngomong atuh mana di restoran berbintang wah bintang 7 kan ratusan juta sekali ngabuah rakyat pak aduh pikiran dia mahal di seluruh terus dia keadaan demi rakyat dan ngabuah saya malah bumi kesiapkan mana kalau gaji galau teh rakyat orang dengan gaji langsung ayo berdoa mana kedaulatan ada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat jika tuh rakyat itu udah gampang hati pukul jauh aja atas ya kedaulatan dari tangan rakyat terbaik orang ngomong dia tidak mau pejabat dalam ayam mungkin tema ada bakat robah amoa ada pun pada dia mulai lagi iya ceramah itu dulu dia udah pakai itu udah aja nggak ada hidup kota ayam terbung terjadi penceramah baik dengan tersadu itu terkudu dia itu penting api kan bebenarnya bersatu berdua adil bapak adil bro memalin ayam untuk beak
Kemarin ayam jawab hulu, kemarin ayam tapi kalau bangun dulu, nah ada kemarin duit kakak boleh nggak tengok senyum hari berkamera, ayam tahu siapa? Mana bentuk keadilan anak tuh rakyat kemarin ayam kekulapan pemajikan anak, rakyat paling domba kulapan anaknya, rakyat paling baju kumpul semoga baju terus vitrina, ngejawab gitu paling duit negara kalau kurang imam gede, salah boga, mobil nakar tapi paling kene duit negara, nggak salah negara. Wah, atau nyebut masyarakat orang beri 60 orang aja. Hari rakyat babalalang hari imam butut sawah eureun duit teu boga aduh jadi kahuruan sok 10.000 ibu sok 10 geus ngaguru geus kumpul masukkeun ka ngomong si eta cadung si eta sadieu teh gubernur jadi ada orang mewakilkan undang-undang kita udah ngomongkeun arah si eta kalau saya tahu dia salah, mau naik pejabat tugas itu kain lah, itu berarti kemoksian gitu. Orang mah si eta, si eta nya salah bisa angkat. Bersatu, berdaulat, adil, makmur, aduh makmur. Barudak kita sekolah tapi kalau jadi sarjana kalau teh hayang jadi sawah ya. Nah, hari jadi sarjana segala teh hadir ka pabrik kudu nyogok. Hayang gawe hararese. Kumaha jadi politik 27 juta lowongan kerja. Si bapak pandangan sini. Kunaon ya bapak? Bapak habis ya. Orang kata itu senang bener. Ayo 27 lapangan kerja, lebih mau kades di dia kan muka lapangan kerja. Ibu beli ngasong-ngasong sampah kades aja. Boleh balik kerja jadi naon? Jadi gas, jadi duit tuh bu. Oh ini mah jadi gas, jadi sholat. Kapata turun tante, ayo tadi wajahnya kumpul aja rumah yang runtah. Kurungan sakuan. Barang hari ibu, rumah bala ibu kan berapa dia? Oh itu betul. Baru pemuda perumulungan runtah, amin. Baik anak ulah ya runtah, tak isu, keresekan, bikin kakak des atau runtah, ladang pengajian tertinggi, apa itu? Tiga sekarang ibu, lalu ya, saya teh desa hebat, desa keren, dan gue gitu, runtah jadi. Dia mau runtah-runtahnya dia juga alhamdulillah dia desa hati kan buku liburan ke jatuhnya ke Bupati Badung Pak Bupati ya dia desa Cangguang Wetan ternyata ada program unggulan merubah runtah merubah sampah menjadi sesuatu yang lebih bernilai bermanfaat karena nggak Pak Bupati esoknya kali itu pulang di kamar dulu kan di sekolah karena sare Kenapa bos bapak saya turun ke tekan saya. Ada bapak saya itu orang mengerti orang. Orang hati. Menang saya menang saya jongkok. Makmur cara cerita orang mana bukti kemakmuran kenapa? Ibu. Berapa? Nah, kalau saya makmur, saya kasih makmur. Jadi udah kayak sorenya kayak itu masih oleh gitu. Ayah luar biasa Pak. Di mana atuh merdeka dan bijirna? Nah, undang-undang dibuka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Berkat rahmat disebut takdir, didorong keinginan luhur disebut usaha. Maka Allah nakdirkeun pahlawan usaha. Jadi ayat takdir, ayat ikhtiar. Bisa merdeka, di Allah takdirna. Usaha itu diperjuangkan upah. Topat ikan itu kemerdekaan. Tapi kalau Pak, kali hari tentara, legend tentara rakyat, ngegulung ke perang ke Medan dan laga, mati dan duit, tahuan dia bisa cari cintina, sisi gawin, sisi jalan,
Mereka semua kapal pahlawan disebut karena tagan Pak. So, tihon cewek sumur ya. Kata pahlawan bangsa maju mundur Panjang ulang. Kayak kalau bapak pakai lagu bukan di jos. Jadi kalau sejarah pokok tihon cewek wang sumur ya. Kata pahlawan bangsa. Jatuh mundur pandang ulang mun maksud tacan. Satu dua berjuang ke lemah cai lali rapi tegang taya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho korban merdeka kalau menjaman penjajah iya kalau apa itu Pandia tengah lagi karena tagan pahlawan bulu semangat lain jika turun HS tihon cewek bawa takkan tihon cewek sumur ya kumaha tuh bapak haji bapak haji wah bapak haji tihon cewek sumur ya dekat ada pahlawan bangsa cadu mundur patrang bulan mun maksud dacan satu dua berjawa ker lali rabi tur tegang pati taya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho ker malah sakit ngerti paksa di jam 11 lali rabi pegang pati lali poho rabi anak pemajikan pegang pati mawon tuh pahlawan bareta teh poho ka anak poho pemajikan poho kana harta poho kana banda mela anaon mela aing Indonesia hayang merdeka toh pati kadegeun ka mereka poho ka anak poho ka pemajikan poho kana harta mata aing geus merdeka 80 tahun nah aloba pejabat ngagugulung harta tanpa inget karakyatna bejakeun kepada batu itu aman. Wah, banyak terjadi terwudu. Terfokus. Kenal, Mang Sep. Ya. Lalu kok tapi anak pemajikan kok anak kok pemajikan kok anak harta kok anak banda melaan itu bisa yang baik pada kecipan kalau timlana mereka ternyata berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kekuasaan itu maka bersyukur ini kudu doa hiji ka Allah dua kepada pahlawan kumaha cara ka Allah hal yaqudu robaha dalam bayit adeurkeun manusia sangka daya ibadah eta mah cara bersyukur teh Gusti kumaha cara bersyukur ka pahlawan diurang daya kades dan juga presiden alladzi at'amahum min ju pek bersyukur ka para pahlawan mah geura bebaskeun laparna rakyat pemberian zaman Jepang timlana rakyat urang sarang-sara ku Romusa sarang-sara ku sagala-gala cing atuh aya nama rakyat teh geus ulah 3 tahun menjajah bareto lapar wae setuju tugas saha eta mesti rakyat tugas kades lebih ka presiden tugas TNI jeung polisi alladzi at'amahum min ju bebaskeun rasa lapar tugas kades jeung presiden nah tugas TNI polisi mah amanahu min khauf geura jaga riksa keamanan ieu nagara mata polisi jeung TNI mah gede sorangan polisi tugas dari nyaman dijak angkat tangan sieun penjahat sebalan polisi jeung angkat tangan dulu nyawa kesana kieu aung teh mah kewan terus jerok polisi itu polisi mah bawa jawab angkat tangan sieun berjalan ya lihat rok lihat itu tema wah kemudian ampun saya kan akan seperhatiin dari lah wah bisa diperhatiin dulu sekolah maka alam merdeka ke 80 tahun maka disuruh tekan sokaya lomba-lombanya nah cara bersyukur ke Allah Ta'ala di para pahlawan
cing sok bersyukur teh ku perkara anu pantes. Kalau perkara anu pantes mau dijabat. Ya waktu dari perlombaan gawingan asal diri gawingan lalakina kubon teh awewe begitu maju nah awan sih ini perlombaan teh asal diri ayo doi perlombaan teh joget mulai salah biji pemajikan sirit aku aing meuli jalangan teh syukuran lain pula tapi pek syukuran teh ku cara numpan harus kan apa ayeuna di masjid ngaliung tong sare ketika subuh maca Quran maca Yasin doakeun kirim Al-Fatihah tawasul kirimkeun ka saha aparat Pak lama dia mau kita bopang talikna tatangga jadi kehehe baik syukuran teh ku cara numpan itu kayak perlombaan modalnya kurang cenah teh rek ayakeun we sumbangan jeung iuran aya gelar sorban nah kakak aya kana tuh aya di kita sorban mana Pak sorban ilah tuh kalau ada duit kedai detik pokoknya pindah nah ada berapa tuh 100 kamu 50 ilah tunil firdausi amma wala aqwa jahimi pahabli taubata wakir zunubi coba dia yang gembira inna
minta berapa 200 sama 2 juta. berapa apa yang mereka seberapa kan kurang gede si Pak Asep aduh udun 4.000 oh itu langsung nah langsung berdegong oh son berdegong lainnya betul aku ya berdegong jadi makna merdeka teh kebersihan alam kemerdekaan bersyukur ke Allah teh syukuran ucaran umpan mau dijabarkan dulu mana we kumaha ibu ngan berhenti suk teh bakal apa mana nu pantes mana nu teu pek kumaha ibu mau ngomong pek we jabarkan dulu tidak bosan ada diomongkeun ku orang teh ngamuk kieu mah teh untuk fanatik jelema teh motor kitu motor orang pek we jabarkan kumaha cek ibu ngan goreng mah bere papagana syukuran kemerdekaan teh pek syukuran ucaran umpan geus seperti itu Yosan, itu 11. Ayam beri jam berapa? Ayam beri jam 1. Ibu, kumaki anu terkudul mah, tukang son mah ayam beri jam 1. Urang mah urang barali. Antap mana nama ayam beri jam 1. Pak mau memikirkan bercanda upacara, jangan subuhin kabarangan. Dari tukang son mah biar upacara, bener. Maka koyong dua terus satu, makan itu jebak dok dirinya bikin satu. Nah, jebak dok ya olah. Yang depan ibu-ibu terukati sesorangan tanpa salaki, ibu guru sadar di gurunya salaki dari kepentingan kasur. Membuat ibu nama dok ngabunuh Yahudi. Tabah lah oke alam kemerdekaan teh, mainan hiji, mainan dua, mainan tilu. Cek ulama ayah mainan lebih bisa gitu apek kadang perang apek aja udah ngomongin perang nah itu mulai isu Sengkuring nara ergana sakit orang lebih hatur bawa saparan sapakan mugi agung cukup umur di marsi hamburana paralun anu pasubun meninggalin di pamrih hamburana ketada dulur salur ukur sabda nutupa uang-uang ulah hidup tapi juga hak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa turkuhum ala sabil nabiyyina